Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berde keneh tanaga wayah kieu. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumarites kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dikiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok senembah sejah husuh nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti anu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan anu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusia libankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu kurang dipika cinta. Runtuy syukur anu masfur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyare hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor mucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad kalayan barantos natrak ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg-anceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadoleeh ku kapanasan. Munut kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa urang nyarande ka Gusti Murbehing alam. Moga-moga ilmu panemu jampe pamake aji pamatri sing katungkap katengkep katangkep mewah katungkup kurang sadaya amin ya robbal alamin. Para asatid asatidah kori-kori mubalighah hormateun simkuring guruaneun dikeun simkuring ais pangampih pupuh lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD lebih tur LPMD nuran cage dina gawe dititah hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun simkuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep ding-ding papak sarua moal deukna beda-beda. Ibu ngariung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep di ajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep di hargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajianan jeung batur. Nah, cek ustad nyarita kitu sabab kuring sadar 1000% yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merek kieu? Urang ge apal ustad mah udeungna badag gamis ngangsar sorban ngagaple. Sok nantung geuning lamun kasumpingan wilujeng sumping al mukarram pan urang mah jiga ojek online. Nah atuh cek ustad bet kikituan keun bae da eta mah cangkang. Ngaran-ngaran cangkang masuk beda jeung eusina. Mata hadirin kaum muslimin, mana cangkang urang ieu? Deuk dialus-alus ge cangkang mah angere, cangkang kena kuruksak. Buk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetan jadi balelol, orok eueuh tuan seuri lucu. Ini beakun tu seuri keung.
ngarti baheula urang keur ngora ngadar sukro brogdok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro dah ngadon mengbal di jernak lalakon kahirupan mah kitu ngalusan cangkang mah soal enteng tanu hese mah ngalusan eusi watak urang teh ieu ibu ngareneng nah ngareneng jeung awak ngareneng jeung hatena teuing pengajian ngareneng tapi hate teu ngareneng da isuk teh kalah silih omongkeun katiung-tiung batur diomongkeun siapa mah bajuna teh kahanap ungu kalhur koneng nya atuh paduli teuing kadang-kadang aya nage ibu tujuan lalajo kuring lautan lega bisa diteleuman hate deet manusia hese dikobet ayeuna umut-umutan ngopingkeun ceramah isuk mah bisa jadi gujrut ngomongkeun urang aya ustad teu dikopeah atukeun bae we maneh hirup jelema teh tong lalajo teuing batur lalajoan mah awak sorangan boro-boro ngomean batur ngomean urang ge hese heuh sedengkeun ngaran kahirupan setiap manusia keuna ku azwaj teh papasangan langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek kedul sok silih aku nu urang teh lain nu batur sok ayeuna ibu pernah daek pernah ngedul kieu teh kana kahadean mah hese ngaboga anjir pernah ibu daek pernah ngedul mata ulah sok ngomongkeun jelema kedul geuning ibu ge osok kedul pernah ibu bener pernah salah tong nerangkeun kasalahan batur geuning ibu ge osok salah jiga batur mata lamun Islam loba teuing nyokelan ka goreng patutan batur ge bisaeun nyokelan ka goreng patutan urang nu akhirna Islam deuk diajen kusaha lamun lain ku urang Islam eta sorangan geus kaharti maka hadirin kaum muslimin keun da aya cangkang jeung eusina teh ieu ge cangkang nama pangaosan cangkang teuing eusina teu apal nu apal mah ibu hati ibu masing-masing bener aya cangkang nama teh pengajian ari eusina mah teh tadi ge bawa ngomongkeun urang lantaran telat tina kiceupna ge da kaciri maka ieu teh kudu istighfar ibu istighfar kuring istighfar jelema istighfar teh sadar dosa kuring istighfar tadi saja jalan astagfirullahaladzim naon dosa kuring telat ta ibu kudu istighfar naon dosa ibu ngaku kulunu lantaran telat itu geuning ieu teh baru ke dosa hirup teh maka bener salah daek kedul alus goreng sarua pada mikaboga kaasup awak ibu awewe jeung lalaki awewe jeung lalaki dihijikeun 7 tahun pandomayan berosot cipejuh mata hirup tong anti dengan perbedaan sabab perbedaan itu indah kuring teh dikopeah bapak dikopeah diudang disorban tuluy teu kudu saban geureuh ka jelema nu beda cara da hakikatna mah sarua Islam keneh nalika ibu boga sampe nu hiji hayang gegetuk nu hiji hayang comrok nu hiji hayang misro nu hiji mah hayang peuyeum teu kudu diadukeun comrok jeung misro ancur heueuh lapar pasti kumaha atuh hakan lagu mah dosa pangabeukina ieu mah teu kudu riweuh kitu bener ya nya lalakon sampe keneh dek NU dek Persis dek Muhammadiyah mangsa bodoh lah da eta mah sakadar wadah aya ngaran-ngaran wadah mah kumaha nyician we cician cai harang jadi herang dicician ku cai teh ya kitu wadah mata kurang teu kudu loba lalajo batur lalajoan mah awak sorangan kahirupan jelema tong loba teuing lalajo ku panon ieu mah aduh loba salah asli bu soca ieu mah loba salah panyakitna ge 2 hiji nunutan kadua sare orang diasupkeun nu 1000 ayeuna nunutan angka hiji ka tempo angka 0 teu ka tempo koropat datang dadakan ke nunutan codok geblus nu 100 sigeung ku DKM HD cenah mana impak kuat gede aing teu sadar juga aing sirik 100 nu lapur datang ka imah pamajikan namprak ka dieu Pak cenah mana keur bias dicabut tinggal 11.000 ngahulung harita keneh astagfirullahaladzim kunaon Bapak istighfar wah cilaka sodakoh dianggap cilaka kunaon sok ngomong atuh ka emak kalau pesan juri dibawa
kunaon bapak teh kasubkeun nu 1000 ayeuna bapak nurutan ngadon geblus nu 100 nah da eta pamajikan bari ngacerete atuh ceuk aing ge eureung ka masjid teh tapi kana rubutan kawe ieu lihat pan pamajikan ka masjid ai mamah rek amanah rek salat lain rek naon ngabongkar koropas nunutan kadua tina nunutan penyakit panon sare jelema nu sare dicelakaeun goblus ke masjid ke jumaah batur ngahotim sare batur ngadoa sare batur wiridan sare bubar di masjid si eta bakal ngacobrot di luar masjid teu hayang cenah jumaahan di Sumedang naha cenah ustaz lagi sarsat gitu jika sia gagabah ka dulur urang nyebut sesat deuk teu sesat kumaha cenah jumaahan khatib khutbah wiridan acan poe di masjid lagi tanyakan ke Pak Kades ente bener dirinya aya aliran sesat jumaahan abu khotib abu khutbah abu wiridan cek saha jang cek si itu aduh tong dianggap nah molor ti barang datang nah nu dimaksud sare di dieu lain sare panon ieu kade sare panon batin jelema nu sare panon batina beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur apal akrab jeung kateuceurgan batur sok poho kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga kadang-kadang kasalahan batur atra pertela cekas kasalahan sorangan dibuni bau well kasalahan batur mah akrab nyaho wau sedangkan kagoreng patutan diri dibunian tong sok kitu bro hirup mah bener ya ayeuna ibu dijilbab urang mah teu wani ibu soleh ibu lantaran dijilbab nah bawa jilbab anu maca salawat bari di alung-alung ku partai politik sholat tuh umum sholat tuh kone nah tiung ieu mah tiung syariat menang dipake lain menang kudu wajib tolong dina Al-Qur'an surat Al-Hajjab ditiung teh wajib tapi bawa oge kana alam hakikat lamun ibu geus bisa ditiung kudu mampu ditiung secara hakikatna jilbab niungan tapi ibu kudu bisa niungan panon ceuli jeung bibirna tiung gede tapi pokok tiung badak kana gosip dungdak dendek tiung gede teu kaur batur nyeun kasalahan bibir gali ngomongkeun ka goreng patutan batur di mana eta jilbabna ngan sakadar kaena boro-boro mah umat Islam dalah-dalah di luar Islam ge bisa ditiung kieu tapi aya perbedaan batur kadang-kadang teu bisa munian panonna ceulina jeung bibirna mata namun ibu geus bisa dijilbab wayahna panon kudu tawado ceuli tolak kana gosip ngomongkeun batur mah cicing abdi mah dijilbab gitu ieu mah batur ngadon disamber urang ngomongkeun itu habis capek di mana eta jilbabna tuh bapak-bapak ngareret ka ibu lebok mata hakikat mengaran hakikat syariat jeung hakikat ngobrol da moal nyambung atuh moal sok ibu diledek dicaci dimaki dihina dipitnah nyeri teu ceuk syariat da ceuk hakikat moal karasa nyeri diledek batur dihina batur dipitnah batur nah ceuk Allah pan Allah deuk mupus dosa urang ku panghina batur Allah deuk mupus dosa urang ku pangledek batur Allah deuk mupus dosa urang ku pamitnah batur maka hakikatna jelema nu meunang pamitnah jelema nu diledek jelema nu dicaci jelema nu maki ieulah jelema nu untung pan ceuk syariat menyeri dihina batur diledek batur dipitnah batur teh ceuk syariat ceuk hakikatna mah untung mata lamun ibu diledek batur dihina batur dicaci batur entong sok dilawan talajuan tina buah-buah buruk teu kudu endek-endek buah buruk teu kudu dipetik buah buruk teu kudu diala buah buruk memurang sorangan ibu dihina dicaci dimaki diledek dipitnah tumulan eureun sorangan bakal eureun sorangan geuning can dulur urang ngomongkeun urang teu eureun tenang teu bisa eureun ku ustad dieureunkeun ku Allah jelema nu sok ngomongkeun batur bakal eureun di mana nalika diberenya dihuntu eureun ngomongkeun batur batak jelema nu sok ngomongkeun batur cing hayang teu nyeri huntu sia eta bener Pak mata lah paling kahirupan mah seperti itu mata balik kana diri ukur badan sabujur tilik diri pribadi hisab pagawean sorangan kunaon atuh Allah nyiptakeun perbedaan di alam dunia aya langit aya bumi aya luhur aya handap
cing lalajo kana hikmahna. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nadean hujan, ku aya langit ku aya bumi, tukang tani jadi seuri, pare jadi jaradi, tutut hirup lauk nyampah. Artina Allah nyiptakeun manusia ku perbedaan antara langit jeung bumi. Benar Bu? Ibu lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun kan lumayan borosot Cipeju. Coba yang sekelompok lelaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing. Mata hirup tong anti dengan perbedaan. Blus ka Tasik, blus ka Garut, blus ka Banten maca sholawat ge eueun sarupa. Di Tasik maca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik, blus ka Garut jadi aya alok. Sholatul hoho salamul hoho alatul haha rasulil haha Garut banyak ke Banten jadi hohoa sholatullah salamullah alatul rasulil haji geblus ke Sumedang sama meh aya ustad maca salawat kita salamullah bari tungtung nate make aduh beda macana beda tapi sarua nu dibaca sarua beda maca tapi sarua naon sholawat kene sholawat akurkeun atuh lain dina macana nu kudu beda mah da praktekna mah kudu sarua ulah ibu sholawat dibaca datang ka imam sholawat jadi coplok cing di masjid sholatullah salamullah ala tuha Rasulillah. Pertanyaanna indah teh eta bacaan, keren teh eta bacaan, alus teh eta bacaan. Buktikeun dina gawe atuh. Lain di alus-alusna bibir aya gawe paburanta. Mana bukti geus sholawatan datang ka imah salafi sare, listrik nitritan, budak wijah, seseuheun ngawelan, wadah kumaheun. Kompor teu hurung, beas-beak aya keneh sholatullah salamullah. Nu aya ge amarah nu datang peuheuh aing di masjid sing atuh ngararutuh jelema teh jengkel aing di mana eta sholawatna kaharti maksud kuring eta entong diperdebatkeun cara sing garawe atuh kalau kahaber ngedebat cara lieur teh nah begitu maca tahlil ge anu sarupa di urang eueuh mun ibu anu maot kali-kali milu tahlil nu tungkul nu ngagidug nu uwi ari heueuh aya nu tahlil bari tungkul la ilaha illallah les hudang-hudang di dahar aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah kala sinten mah stop heula na teu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang di budak gideg ngarah teu sare anu paling paur nu muter ilmu sajam setengah lur tahlil teh nah ada tidak hadahar acan satu pajikan lieur kaleung ka ditu kaleung ka dieu jeung nu geus minum arak whisky donal brandy heroin morfin ganja jeung nafja nah ada datang ka imah borolo we oke puger lempang teh geus pada sesongkoyongan geus ceklan ku baturanya isukna deredegna dan pidato deui bapak-bapak ibu-ibu bener ahli dan jika abdi mah tepung jeung Allah mah kebog kita kuring jika cucungik maneh nyebutkeun tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun kumaha ceuk Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti ceuk Allah geura tempo panon poe hei Musa serah Gusti nempo ciptaan kami nyebut serah komo nempo nu nyieunna ieu padahal ahli wiridan la ilallah jeung nempo Allah ceuk teh kumaha bentukna ranyai wajahna kica-kica Allah Gusti eta lain dina macana dina gawena atuh la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu minterkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu sagala-galana angin Allah jadi ulah diaku da kabehan lagi ti Gusti Allah ibu daek entong sok daek kuring bisa tong sok bisa jelema pinter tong sok pinter kabehanana ge pamere Allah urang masa kadar jelema nu dipilih bisa jadi dipilih karena diuji kuring ayeuna keur diuji kan ku pira ini teh harang-hayang anjir pira sok bisi aya nu hayang pira gantian ta saminggu mah ripuh
biar wae hese jelema pirang loba nu nempot matak di topi bingung di masker bingung Pak anjir jengkel geuning hirup teh sih matak pokona mah sok bisa anu hayang viral gantian tak abdi saminggu we Pak hayang dasare geus isa ieu pikirkeun ieu urang Cimaung waya kieu di dieu keneh matak ulah aya alasan cenah mangga teu pangaosan kitu lu urang mah moal peuting manes teh teuing aral atuh dah jelema pintar tong ngarasa pintar, jelema daek tong ngarasa daek, jelema alus tong ngarasa alus, jelema bisa tong ngarasa bisa. Sombong teh leungitkeun atuh da teu saeutik jelema sombong ku pinterna justru bakal cilaka teh nu pinter lantaran sombongna. Nah leungit rahmat kanyaah Allah. Tah lamun kanyaah Allah nyambak dina diri, pinter, jujur, jelema pinter bakal ngarasa bodoh. Hese nya. Jelema pinter tapi ngarasa bodoh. Lebih hade disebut jelema bodoh ngarah tuluy diajar daripada disebut jelema pinter eureun diajar. Mata bodoh ustadana mah rumaos. Belegug ustadana mah rumaos. Belegug bodoh ustadana mah rumaos. Berarti abdi bakal menta kumaha atuh jelema nu pinter. Monya aya jelema pinter ngabodoh-bodoh batur atuh belegug mun kitu nya. Bener teh Pak. Ieu teh filosofi teh falsafah. Saha eta nu ngajarkeun falsafah? Kolot urang, kolot baheula. Falsafah bahasa Sunda. Mata kuring resep kana Sunda, nonoman Sunda, miluan pasang kiri ge sastra Sunda. Ai sastra Sunda nu kieu geuning dina wayang. Dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun kretek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wan nu pinuh ku berahi lamunan anu ngajer tulir gunung-gunung belaki durinduh ieu mata timpo sakolebatna ingatan lalakon nu karanda apa sastra alus cantar nuhun jadi mah di Jatinangor macakeun nu dia juga langsung amin bisa kabeh keur maca waladolin sastra Quran make bahasa sastra eta taong we al-ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sastra eta ad qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas kabeh urang Sunda nurutan nama ge jeung ulah renangnya bener Bu sastra di mana atuh sastra di Sunda mata cicing di Sumedang nujur gawi nulung kawing mapa jungkrang nulung kewang aya ngadidik budak ngungkusna nanti kata beres awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur awas jangan main sisi solokan palid keh nanti balik teh urumui akina ti kota sarwana cucu kakek dicari-cari gok di dia aduh ya Allah eta urang Sunda makanya gok di dia Sunda ya Sunda kuring baju-baju biasa celana-celana biasa ngomong biasa jadi kuring ke jelema biasa lain jelema nu luar biasa sekarang deh baju-baju biasa celana-celana biasa ngomong biasa berarti kuring teh manusia biasa lain manusia nu luar biasa mata tong diubung-ubung teuing bisa asa puji tong dihormat-hormat teuing nah bisi teu kuat dihormat batur akhirna sok hormat antara dihormat biasa-biasa teh kudu ieu Ustad bade ngaleut naon cai kieu beuki teu kudu repot Ustad bade nuang naon nu aya ka Sumedang mah kuy kan kuy Cilemuk geuning eueuh nyatana carita we Sumedang aduh hui arnet euy cenah di jero akareut urang macan percaya Sumedang boga hui mana buktina eueuh oke Pak Bingo deuk aya deuk eueuh nya kumaha engke nya tuh lalakon gitu mata kolot baheula nyimpen sastra keren di mana eta sastra dicopot ku padalangan saha nu keren ngadalang Bapak Asep Sunandar Sunaria
Matak lamun semar bijil aya kakawen. Semar yawe namun kapan aja bisa aya nu nunutan semar kuncung danar wolong ngelup semar nagemo leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna janggelik jadi satria kanca weuy kata sorak buat hade Pak leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna janggelik jadi satria apan ibu jeung kuring teh kudu jadi satria jaga di akhirat teh tah lamun hirup hayang jadi satria leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah ka hayang diri wayah kieu hees kahayang Allah kudu pengajian, kahayang Allah kudu tahajud, boga harta kahayang diri mah balanyakeun, kahayang Allah mah zakatkeun. Jadi urang teu akur jeung kahayang Allah teh, bener Bu. Terlalu melaan kana kahayang, sedengkeun ai kahayang Allah tara ditedunan. Coba lamun kades belum ibu, wayahna kudu datang jam 7, jam 6 geus nagong di kantor desa. Coba Allah meta 4:30 datang jam sabaraha. Eta eta maksud kuring. Da apalah tuh merek kieu merek kabarengan kabeh lagi. Heeh. Teu salah. Jeung henteu padul. Nya sawareh teu ngakuna. Asli dipenta 4:30 salat subuh, datang jam sabaraha? Dipenta lohor jam 12, sumping jam sabaraha? Dipenta jam asar jam 3 jam sabaraha tah hadir? Nya cukurang. Nah, ari ku kades dipenta jam 7 jam 6 geus nangko. Artina hate teh kalimpudan ku duniawi, Pak. Mata tong nuluh ka batur, tong nuluh nu jauh, tong anu anggang nyiduh ka langit bisi lemokot kana diri, mata lamun ceramah tong nyarekan batur bisi urang dicarekan batur. Ede. So ieu heueuh wel. Ya. Mata gambaran lalakon kahirupan dina sastra disebut ke seni. Naon ieu seni? Eta maca sholawat make seni dari Arab mah eueuh nu kieu. Di Indonesia mah yang sholawat teh make seni naon teh terbangan. Ah make nu kieu bong bong tintung plung bong bong tintung plung bong bong tintung plung bong bong tintung plung salatul dong dong salamu dong dong. Musik sorangan nyanyi sorangannya ripuh lah. Seni maka seni ya asli tadi Indonesia maka seni tuh di masjid eling umat aki-aki muslimat hayu urang berjahat lesewe dauna maah salat subuh ayat 5:30 maghrib ieu nilai seni di Arab bening Allah paduli teuing teh hayang akur jeung urang Arab. Bapak ibu baheula keur leutik dididik ku guru ngaji make seni ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 wujud kita baqamu khala lil hawa qiyamuhu binafsihi wadaniyat qurrati roda ilmu orang mah teh hayang aku jeung urang Arab. Da urang mah orang Indonesia deuk nemongkeun budaya Indonesia we, moal nemongkeun budaya Arab. Ah keukeuh cek bapak teh urang mah hayang urang Arab ge ngawaduh. Di Arab tarawih jeung jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa 30 juz saeutik tamat tarawih ngaweuleud Pak. Cobian di Sumedang. Tarawih lebih ka jam 3 subuh, kurang yakin sapoe pinuh da teu ngarti. Pas kedua poe itu mah jijigrunan jadi suku. Orang ditanya mana tuh ke masjid ada gelo anjir imam dicarekan. Kalau moy we jengger bari make tato, jadi cenah ku aing nah jadi imam.
unggul saya jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas sahabat 20 kilo rakaat nu dibaca Al-Ikhlas sahabat rakaat kagenep beureun hayang Anas rada krem saeutik ngan poho deui make jeung nanyakeun heula ka tukang maklum jengker imamna gios poho deui kumaha cenah tukang lajeng we. Nah, udah beres sholat kan 20 tilu jam setengah 8 anggus udah pada muji atau ditepakan di tak-takna tah mana Imam Hade. Artinya di Indonesia mah kudu diolok goreng we ngolok hampura mata kuring ieu teh ceramah di kieu kieu teh ngolok ieu teh geus penting lamun ceramah dilempengkeun top jelema aya kitu mah minimal atuh aya seri-seri. Banyak tak temonang, tak terlalu basari tak ayo di masak dia atau seri. Kita ibu nih seserian, kunaon lagi seri, kubunga. Jelema nu bunga, untung nak hiji, mual gampang katepaan penyakit. Kedua, jelema nu bunga hatena, mual sik-sik meli. Beda jeung jelema nu malang hate, batu hayang seri gimana dibokong. Insya Allah balik tidak TBC. Maka ternyata penyakit sumbernya lain tina dahareun penyakit mah sumberna tina sik-sik melik sulit ati kuring pucus belang bayah hate batur nyen gedong adak-adak nya di hulu batur meuli sawah adak-adak ratu angen batur meuli mobil adak-adak panas tiris batur meuli motor ke rumah sakit isukna maot. Mata lamun bapak jeung ibu hayang cager bager sehat walagli bersihan dangarana hate jelema mah kumaha hate bener ya? Ya, mata ngalusan awak soal babari tinggal di bedak, tinggal di lipstik, tinggal pakai blaskon, biasa mah amis budi. Bisa detik bedak anol di reureuh tapi hasil banget di karuput ya. Batur teh moal ngahargaan bedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Mata ibu lalajo kuring, tong lalajo ceramahna, lalajo mah akhlak kuring sanes ceramah. Ceramah yang latihan betul ge bisa. Tapi akhlak lain menang latihan alami natural mata hakikat nama lain ibu nu kudu ngahormat kuring tapi kuring kudu ngahormat ibu. Nah kuring bisa ngomong ke lantaran aya ibu-ibu wah ibu-ibu nek ngomong di tembok geus bener deui nya nya mata jadi ustad tong so ieu aya nu rek nunutan PE nu rek balik jauh teu kudu dicare juh bisa karuih juh. Nah, setiap ustaz kos ngelo jamaah di kita balik nya ngeusan enggak atoh urang. Kudu jiwa paling panitia kukulunu. Maka guru mah tuh di tukang son. Tukang son biar hatena bersih dirina. Mana nu pangripun-ripuna acara ieu tukang son. Mangul eta, mangul ieu benerkeun mixer ngacerit saeutik mustami komplit. Biar ge lamun teu dibenerkeun geus rek ngamok ibu teh. Ajegan cara son teh kitu gitu ibu. Pang capek-capek na tukang son tapi nah tungtung na sejarah nu ripuh tukang son tapi nah nu untung ustad kalau mana kalau bayaran gede kena ustad ketimbang tukang son tanya ustad aya keheul tukang son henteu lamun keheul ge geus separuh mah pabayang kuring lamun teu make suara aduh ceramah 4 tahun aya kieu mah pan bari kunyem we nuhun tukang son jeung tukang teh aneh aing we urang nu capena ustad ngeunahna lamun aya sifat di tukang son panas sok urang tuker atuh tugas tukang son ka dieu sok ceramah abdi menerkeun eta insyaallah jualan lagi hancur son ngebludung bicara ku urang bicara mah butut mustami komplain mata ngaran hirup tong sok pahiri jadi tampian pagirang-girang pancuran cicing dina potensina masing-masing cicing dina kadar kemampuan masing-masing tong sok maksakeun maneh jadi batur hirup mengewa weh hirup miskin tapi gaya beunghar ya likum begitu batur eta ari hirup sangsara ari gaya so beunghar dikaulman nginjem mere tongkorong nya tegablek mah tegablek we atuh mah kudu nginjem ka tetangga teh nginjem dolan nyai aya mah ku tetangga teh dibere isukna si eta juga digeulang di kongkorong geulang ti mana nya euy makin tina lajada ladang tina COD anu saminggu sakali kudu sipuh warna koneng deui nu diecrok ke tetangga punten cerita mut ka abdi kongkorong warisan sidik eueuh suratan
hidup penuh dengan kepalsuan disebut kamuflase, mendingan banget ku sawe. Tak agama teh tong jadi kedok atuh mah. Lain dikedokan ku subhanallah ai hate kotor dikukut naon beda jeung kadongdong alus luar remet eusi. Well, Pak. Sadio atuh da. Talong kana jadi kadu, Pak. Cucukan pikasieun bongkar ku ibu sengit abun-abunan. Kadu. Pengajian tentang kamuflase mendingan banget ku sawe. Buktikeun saha urang nu sabenerna. Mata kuring teu hayang disebut ustad, teu hayang disebut kiai, teu hayang disebut ulama, teu hayang disebut al-mukarram. Maha bukti Nabi pernah nyarita warasatul anbiya, ulama teh pewaris para nabi. Ngawariskeun naon Nabi ka urang? Ngawariskeun lagi bebeakan. Nabi mah nyieun masjid ku nyalira, fakir miskin ditulungan ku nyalira, yatim dibelaan ku nyalira. Beak harta Nabi dipake belaan Islam. Ieu warasatul anbiya, ngomongkeun Islam wae meunang amplop. Makanya ayo warisan Nabi bagi amplop aja. Bener tuh Pak. Bujung al-mukarram dan ustad nana gerhana pret. Makanya aya al-mukarram salat subuh kaberang. Can meujeuh can pantes kuring disebut ustad, can meujeuh can pantes kuring disebut ulama, sabab kuring sadar saha kuring sabenerna. Cek batur alus teh. Awak kuring mengaku aya keneh kagorengan awak kuring mata dina ceramah lain deuk ngomean batur tapi kuring jujur we deuk ngomean awak sorangan. Keur naon kudu ngomean batur kari urang. Aya urang nya tadi na salat ngomean batur bae keur salat Allahu Akbar. Aya kan utak-utak bubar kapan juga omongkeun. Sia mah utak-utak salat teh. Asal ieu nya urang naon panon teu waju batur. Maka Indonesia mah ceramah teh kudu diolok, mun goreng ngolok bahaya. Diolok geuning bapak ge dalaek jumaah, ieu teh korban tumpeng. Da baheula jumaah teh sok numpeng. Budak teh di luarang dahar, utama ka dahar jang engke dina jumaah. Karasa jumaah teh rajana poe teh budak teh diogok ku DKM dipangalaskeun ta ieu laukna, ieu dagingna atuh kuring ieu teh daek jumaah teh korban tumpeng. Leungit tumpengna isa dewasa ngarti kana agama, leungit tumpeng daek jumaahan. Lol dulur urang nu nyari teu meunang di masjid aya tumpeng teh bid'ah, dolalah, neraka. Nya aya Allah masuk ke neraka ku tumpeng. Areureuh numpengna da sieun pasea antara urang jeung urang. Areureuh numpeng gentos ku Yahudi nyiptakeun PS jeung HP, maka poe Jumaah ayeuna baru di mana tempatna dina PS. Inilah metode kolot baheula anu kudu ku urang teuleum nu dikajero. Sabab bahasa Quran mah tumerep sumerep. Tumerap lara. Dijing. Bahasa Quran teh lain dibaca. Macam ada babari gitu. Tapi tumerep sumerep, tumerap lara. Tah ayeuna Quran tumerep sumerep teh bawa Quran henteu. Quran dalil bager geuning urang pedit. Lalaki kudu di masjid pan teh Quran wungkul. Nah atuh urang jedog we di imah. Ibu kudu wabuh kudu hade ka salaki geuning sok hohoa. Ngararaku kadinya. Berarti mana atuh Quran awak Quran teh? Boro-boro 30 juz, boro-boro 114, boro-boro 6.660 ayat. Jeung sa ayat saha jelema nu geus akur. Kuring kita akur-akur. Buktina maca bismillah ge adeuk teu beres. Bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Buktikeun welas asihna Allah ka ibu sabejad-bejadna urang sagoreng-gorengna kalakuan ibu Allah mah masih bukakeun lautan hampura. Nah ari tatangga goreng ka urang seumur-umur dikenang gorengna nya. Mana atuh Rahman Rahimna Allah urang? Saladar deui muluk-mulukan. Mana Rahman Rahimna Allah urang? Kurumuy budak tetangga dagang comro nonton leho meuli moal. Budak tetangga dagang comro nonton leho calemre. Ramat tak jeung garing. Meuli moal. Nama ge jeung moal. Nya cekuring mana Rahman Rahim teh beuni eta nempo kolo katan comro. Na awak ibu teh aya doraka, na awak ibu aya dosa, na awak kuring aya dosa. Lamun Allah nempo dosana katimbang alusna jujur poe ayeuna beak nyawa kabeh Pak malaikat diutus cabutan cek Allah teh malaikat cabutan jeung bardegong kitu. Tapi Allah teu nempo dorakana, Allah teu nempo dosana, tapi Allah mere kesempatan pikeun memeres hirup dirina.
urang lalajo budak tetangga dagang comrok na teho ibu lain nempol comrokna tapi nu dikeret polona naon eta nafsu geuleuh rujit cua jelema nu boga panyakit geuleuh rujit cua ngomong alus ge saalus-alusna omongan batur keukeuh hareupeun dirina bakal geuleuh jeung rujitna mata peceun sifat kangewa teh rujit teh very good very well lamun aya nu boga ka urang ge beres toel tapi keur parawan sih ari nene noel ka urang cekek kayaknya haroream gerapi bismillah teh nerak teh kana awak dan teh Nabi Muhammad nerangkeun bismillah di masjid ngariung paruman lampu boga cai sabotol Abu Bakar kaula boga cai sabotol kop keur anjeun ieu teh bismillah cek Abu Bakar Umar kaula boga cai sabotol kop keur anjeun cek Umar Ali kaula boga cai sabotol kop keur anjeun cek Ali ya Rasul kaula boga cai sabotol kop keur anjeun tuh bismillah teh nguriling nyaah mah teka batur jadi lamun kuring nyaah ka ibu sabenerna kuring lain nyaah ka ibu tapi keur nikah nyaah awak sorangan lamun kuring hormat ka bapa sabenerna lain kuring hormat ka bapa tapi kuring nu bakal dihormat ku bapa aya urang ngarendahkeun batur siap-siap urang direndahkeun batur tong nyilit lamun mung dicilit tong hina mun mung dihina tong ngaledek lamun mung diledek tong nuding lamun mung dituding mun ibu diledek batur dihina batur disiji batur bandungan si itu ge bakal ngalaman anu sarupa janji Allah Pak kami moal ngamaotan hiji jelema sameme atuh jelema ngarasakeun kana kanyerina maka kade terus saeutik bapana ustad anakna uston bapana adan anakna edan kade teh kade kunaon sababna boongan edan anak batur baong anak batur kurang sok dibahas tong nurutan budak si itu baong bedegong ngaji tara tempo budak mang dah make jeung tempo budak mang orang si itu baongna beletuk budak mana leuwih edan kumaha si itu karaus tapi bener ya kena kalem nerangkeun kagok peuting tunggu saja nerangkeun teh geus tos barosan sok Pak bisa arwi sok oke tilu jam urang ibu dalahar coba urang acan tilu jam itu masalah ibu bismillah wae teu akur mata tong so ieu pada urang geus bisa muka Quran karek bisa muka can bisa ngeusikeun Quran karena awak teh geuning dalam Al-Quran ayana awak mah aduh keren ingkigna lempangna ngomongna moal matak nyegeng batur da Quran mah nyarek nyegengan batu di mana eta tempatna Quran di Nabi Muhammad mata Quran teh ngiblat kahirupan teh ka Kangjeng Nabi Muhammad ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan hai nabi kami ngutus perintah nabinya syahidan kudu jadi alat bukti keur nembongkeun keagungan Islam agung nabi buktina Islam hebat nabi buktina Islam adil nabi buktina Islam bager nabi beak harta pakemelan Islam satahun kurban 60 onta nu beunghar di Sumedang wani teh satahun 60 onta abdi oge bu nyagi ajengan angere kurban mah sapi hiji ku tujuan bari begung ongkoh ya teh pangkat ustadna kumaha pangkat jegerna nya matak tong ngagung-ngagung teh kuring lagi nabi nabi satahun kurban 60 onta nabi ngabangun masjid sabaraha puluh masjid dibangun ku nabi sedangkan kahirupan nabi 5 kagenep imahna 5 kagenep saga jeleungeun lamun gugah kulum ngagaralang tapak anggal tina korma sasangsara-sangsarana ibu samiskin-miskina ibu anggal mah boga kasur mah boga nabi menempika ridho dirina kulum yang sakadar samak saheula Umar bin Khattab ketika gabruk ya Rasulullah anjeun teh pangkat khalifah nyeun istana ge bisa boga sawah boga bisa nah anjeun lebih kumaha cek Nabi istana akhirat lebih mulia batan istana dunia iya urang nu ngaku umat Nabi lamun boga duit 500 juta masjid butut imah butut kira-kira nu diomean panggeulana imah tahu masjid alus tanya atuh kuring eta kitu bebengok mah abdi lamun boga duit 500 juta imah butut masjid butut naon nu diomean sarua we imah nah zaman Nabi jelema dihargaan karena amalna poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana sabejan-bejanna jelema beunghar tetep bakal dihormatna
saalus-alusna hirup si miskin tetap bakal diledekna. Bener tuh. Coba we nu beunghar mah tongor budakna kumaha ceuk tetangga si Raden. Budak nu beunghar bon tongor si Raden. Nu sangsara teu bangor teh cucu sia eta nu sangsara. Jelema geus ngabeda-beda derajat manusia ku hartana padahal naon sebatas harta. Gedong singgrong tong sombong, mobil mewah tong sombong, sawah lega tong sombong, tungtung hirup urang sanasib jeung batur. Gedong singgrong anger tungtung hirup menjarang kedong. Mobil mewah anger diantarkeun ku pasaran, baju warna-warni halus anger tungtung hirup mah boy warna bodas, mata bejakeun urang dieu geus anu sombong geura tobat geura cager sia teh aral aing malah mandar nu beunghar teh kudu deukeut jeung miskin, da teu mungkin disebut beunghar lamun eueuh hirup si miskin. Kumaha cara ngadeuketan jeung beunghar kana miskin? Nulung nu butuh dalam susah perhatikeun beuteun mah bisi lapar, perhatikeun imah bisi butut, pangomeankeun ku nu baleunghar. Ya Allah. Sabab nu miskin mah jasana gede. Lamun aya nu maot panggilan nyokot pacul nyeun kuburan si miskin mah Pak. Lamun ngegotong pasaran si miskin mudaek ngancara jelak kesan segede kieu tuh urusan si miskin. Tahlil 100 poe si miskin mah tarali rek kan. Mata bejakeun nya lamun aya nu beunghar nu akur jeung miskin, maot teh nu beunghar kumaha lamun miskin dendam. Tah paculna juk ngadamel kuburan ngalira. Tah pasaranana asup ku sorangan, ngangul sorangan, tak ieu poe muntol sorangan. Di situ aya nu tahlil budak hidup di imah sorangan. Moal teh anak ngajung jurigan. Mata hirup butuh ku batur, mata ulah sok goreng jeung batur. Korban TikTok. Pejabat butuh ku rakyat, mana butuh ku rakyat nah eta bukti kamari baligo badak-badak. Make slogan hararade nyaah ka rakyat, deukeut jeung rakyat, cerdas jeung rakyat, rakyat. Aikeur kampanye jiga heueuh bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi. Lamun abdi jadi insyaallah. Eta insyaallah kuat jadi lalap anjeun. Agar can jadi deukeut jeung rakyat ibu darenang, bapak darenang, abdi calon, geus daek mah geblus ka alam gaib. Panggih ge hese, si eta pejabat apa jurig jariah. Yang dicuris. Sing sadar yen manehna jadi jabatan teh boga jabatan teh lantaran dicoblos rakyat. Mata geus jarani pejabat tong sok olo-olo teuing gaul jeung rakyat teh. Dalam rakyat itu dicoblos juga mau jadi RT acan, bener? Mata pejabatnya turun atuh kalanya. Bias mahal kalau kita ngadahar cau dua. Sebeuh moal bukan ngeus. Nepi ka nganyerikeun kedatangan ka hati rakyat teh. Kan da urang rakyat. Cenah caritana kedaulatan di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pada kenyataan mamaranehana meunah dahar di restoran anu mahal, rakyat mah ayeuna keur ngapan Pak Beas nepi ka maraha. Geus loba ayeuna nu teu dahar beas. Dahar naon atuh? Barabelna urang dieu. Halus tapi cerdas keneh Pak. Dijebak sakitu teh juk. Geus loba ayeuna urang teu dahar beas, dahar naon atuh? Berarti can tarunu ieu. Ya dia mah geus loba bias, geus loba nu teu ngadahar beas. Ya dibaheum. Geus kelan nepi ka dinya. Mata bismillah teh teu kaamal. Tapi kan dimaca bismillah mah lepong. Bener? Nah, malahan loba. Mata dakwah di Indonesia itu kudu diolah dengan budaya. Itu di masjid aling umah. Wujud kira bako. Nada. Kemudian make nadanya halus we. Adang ge ngasot teh make nada. Allahu akbar, Allahu akbar. Tah make nada. Allahu akbar, Allahu akbar. Make nada. Coba leungitkeun nada. Allahu akbar. Allahu akbar. Aya sholat. Aisyah ngajak sholat, ngajak gelut buat halewosan.
ngaji Quran ngeunah teh makana a'udzubillahi minasyaitonir rajim makana ada bismillahirrahmanirrahim makana ada genah teh ngan ulah pahili jeung karawitan tahun alus bismillah alus kadituna seupami hentelepat urang kantos depan wah kacau ngaji gitu mau teu aya teh juk lain aloh lain nogel ibu di Sumedang pan aya geuning aya sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran alus we ngantong pahili jeung Fatihah bapak nih mamang di tukang 20 jelema kade Pak ingat-ingat nada Fatihah lain nada eta beureun pokok langsung eta mana dana buat nyawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu kabayang palebah walan dolin daewah nu amin hiji acan tujung kelan di luar masjid nah ada bubar masjid si eta amin sorangan cenah isukna imam eta datang digembok masjidna eta anjir imam masjid kupahili maka dirup cekolot baheula tompah hiri hiri tampian pagirang-girang pancuran inilah nilai budaya kita berbudaya hirup dari Islam dan bisa jadi budaya acan kalau Islam jadi budaya salaman bakal biasa assalamualaikum jeung ulur bakal biasa pada itu kadang-kadang teu kitu berarti can jadi budaya kayak rajaban itu budaya mentang batur tanah bae nu osok bang nah ada budayana lain di mana utara diomongkeun nu osok teh musina inilah nilai budaya tamatat talajuan ku ibu nilai budaya mah keren kolot baheula tuh luhureun imah make jeung surnyieun sawen dijieun tina harupat tajoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias harupat tong getas harupateun ngomong tong sakaba-kaba abang bibir teu dimengku abang eta tetulangan tong sok ngaledek batur bisa dicabok batur di kurunjung anu jangkung ti mana tah haji oh jelema montok betekok bari pondok ieu teh awak atawa wedruk atuh itu teh nyokot pager habok kana tarang urang jadi batur ngeul urang teh beungan bibir urang ngaledek batur ratu moal ngahukum raja moal nyiksa nu ngahukum ditati amal perbuatan dirina masing-masing harupa tajoskeun kana bawang beureum sisi ku ibu geuning ceurik ibu kunaon ceurik nyeri peurih ucap tekad gampang tong coba-coba meurihan hate batur nyurucut cai panonna dibawa ka hareupeun Allah kan cai panon itu bakal neurah kana Allah urang kalau baheula keren mata itu bagian daripada budaya bus kana babarajaban babari teuing rajaban mah enteng teuing kumpulkeun warga datangkeun sound system ulem ustad bere ngaran rajaban selesai mi eling Isra Mi'raj gampang nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj mi eling Isra Mi'raj itu enteng nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj itu hese cantang tuh urang sabab Isra teh kan ceuk lugoh teh bahasa Isra perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka hakikat ngaran hirup ayatna Al-Qur'an surat ke-17 ayatna ayat ke-1 lapana subhana maha suci Gusti Allah artina jelema nu ngomong subhana maha suci Gusti Allah piceun siksit melik sulit ati goreng khusus belang bayi piceun bungan bibir geus ngomong subhana maka hate kotor tong sok dikukut ijir rujit cua ngewa kabatul ulah aya jelema nu alus teh jelema nu kosong hatena inilah ceuk katerangan lapar subhana jelema nu kosong teh teu boga naon-naon teu ngarasa pinter teu ngarasa bisa teu ngarasa alus teu ngarasa dae
jelema nu kosong hati bakal sanggup dicician, tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu nu wujud teh berbentuk hate manang bakal ea-ea. Iya, ceramah kitu aing ge bisa atuh mah teh jeung nubuat urang lain kusia. Ya, berarti sing kosong hate teh ngaran bari dicician. Boro-boro ti kiai, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad. Jelema nu kosong hatena anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun manusia nu kosong hate. Kalau mana mata kuring mah ka anjing sopan punten we cik tepung guru ka anjing. Cek tatana teh rada gelo ustad. Nah cik nyebut mah gelo, manya guruna anjing. Kali-kali mah ibu guru ka anjing. Kalau mana orang kudu guru ka anjing, sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ke 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut, hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul karena kejadian batur. Bener Pak? Batur, budak batur bawang tong sudah omongkeun ku ibu, da urang ge sarua boga budak lamun bawang diomongkeun ku batur sarua nyeri hatena. Cing atuh kana lolojo we batur hirup teh. Sedih atuh nya. Tuh, sanajis-najisna anjing bisa dikumbah, tapi najisna baha manusia eungeun geus paantal, awak geus padeukeut, hampura geus, tapi kanjeri dan dikeman saumur-umur. Bener ya? Inilah subhana teh maha suci Gusti Allah, bersihan kotor hati lamun bener subhana. Maca Allahu Akbar juga punya Allahu Akbar, Allahu Maha Agung, ayo sombong dikukut. Kan Allahu Akbar teh Allahu Maha Agung berarti sifat sombong tong aya da Allahu Maha. Saha anu sok sombong ku harta ieu teh. Pengajian ke pangkorong pada ngaos banyak mata pakai kongkorong, namun urusan kongkorong di pengajian jual domba belikan para kongkorong cium belikan tapi kongkorong lolo tiana dongko situ melimpah limpah maka tinggal tidur tapi kadio aduh tapi kan yang bernaos di gigi beri hayunas maral pun harta begitu nanaon bener. Subhana maha suci Gusti Allah, bersihan ka kotor hati. Sabab Allah teu mere pelajaran hirup ngaranna Isra Mi'raj. Isra teu kaharti ku akal. Isra teu kabri ku pangarti. Sabab Isra perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka keur umatna Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur Nabi aya keur urang Isra naon? Naon hasilna Isra keur urang? Hah? Isra keur Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, aya urang Isra ti mana? Tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus, tina teu akur jeung dulur jadi akur, tina sok pasnya jeung salaki jadi tara. Ta eta Isra keur urang. Tina bodoh kana nyaho, rutinan bakal loba, pangajian bakal daker. Siapapun anu ngomongna, ustad mana nu nyaritana hadir da ilmu mah, jujur ilmu mah kadang-kadang dijilna ti papada urang lain tina bincurang. Deuk saha wae nu ngomong alus mah cokot Pak. Lain pilihan. Ustaz itu mah sasinya jukuran udut datang. Ustaz itu teh sasinya mantau bisa meriweuh tong dipilihan ustaz udah sarua apa gitu. Kita bener nyarek salah. Heeh nya. Ngan ku carana masing aya nu cara ngalontong aya agim saudara-saudara yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang zikir kurang tenang. Orang tidak berzikir jangan berharap bisa tenang. Menghimbau ke bapak-bapak yang payah, bagaimana setuju tidak nih ke cara gini. Cara kuring, iya cara kuring mungkin tadi pun guru ceramah heula cara pun guru kuring ya kalau cara kuring pun guru cara pun guru agim gaya agim hidayah lain di kuring hidayah lain di agim hidayah mah aya di Allah ieu nu hadir aya meureun 1000 jelema santang tur kabeh menang hidayah jadi nu berat lain datang mah eta menang hidayah bisa jadi isu tepan ngomong tuh ustaz nu baju koneng kitu ya hirupna teh tah leungit hidayah atau orang berbalik ke Cimaung dan diomongkan di Sumedang pengajian teh berdiri-diri teuing jeung penting jeung can ditika dahar jeung ditika ceramah
bisa wae lamun deuk seueur omongkeun. Hah? Naon ari ibu jijik kana amplop sedang. Urang mah kikieuan lain karena amplop. Ngalawana ya. Kumaha salakina nya kudu kemudian pakai kieu. Aya we keur nempasna. Tapi arah halus jamaah halus asli. Ibu teh padahal paling karek sekalinya ya. Nah, ibu juga akrab. Wah, ini tuh Pak Ustaz saja yang gitu. Kenapa orang dibuani? Nah, apaan kuring gaya anak kieu seolah-olah ibu teh dianggap lanceuk kuring. Panitia teh dianggap mitoha kuring. Atuh kades dianggapna dulur kuring. Malahan mah aya tuh di Paseban, Paguyuban Seni Jawa Barat, di Sumedang, duka papasahan gede ilang deui. Padadang diho, dihom. Padadang diho ngobrol heula tak eta teh balad kuring. Jadi di dieu teh nu hadir teh dulur kuring. Ngaran jeung dulur gering silih romo, susah silih tarang, bingung silih tulung. Tah abdi ka teh duluran, lain karena duit, duluran. Tah saeudeung ge ceramah ngeusan, bahanan teh dulur. Ya, pemuda di dia adik kuring, rek nu kitu deukeut adik kuring. Sok sareng pihak aku mitoha. Kudu buka bedak. Balik kan bahanan. Apaan jeung dulur? Jeung dulur teu kudu bahanan. Tapi hidangna hirup itu. Sok berjalan urang teh tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Lamun bener ieu Isra Mi'raj, masjid ke subuh bakal pinuh, lohor bakal aya, asar bakal nyampak, maghrib bakal rea, isya ge moal saat. Lamun bener ieu Isra, pan tina kedul jadi daek. Lamun ieu Isra Mi'raj, masjid subuh eueuh, lohor leungit, asar beak, maghrib ngiles, isya beak ku persib. Nanaonan ieu Isra? Kaharti ya. Ibu pernah goreng jeung dulur hoak sesentak ka dulur ngagandengan batur Isra berjalan ka dulur mengkung tereh Ramadan hampura kitu baheula pernah ngajadikeun hate maneh sakedeung deui Ramadan mah hampura bisi mah maot isuk hayang Balumbang Timur jalan gede sasapuan moal geudeug jeung maleupeng surga ditempatkeun keur ibu mani loka naon sababna geus dihampura antara manusia jeung manusia pancen Allah kami moal hampura jelema same eta jelema dihampura ku papa di jelema tuh sok eta hampura isuk tak kadulur. Ibu nu goreng ka salaki wayahna balik ti dieu tangkep salaki. Aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian menjadi lebay. Oh Isra. Bapak kudu siap-siap. Isra atuh ibu teh berjalan tina goreng ka salaki jadi alus. Kumaha carana salaki datang di panyabaan sambut nelawang pantok. Geuning bapana sumping rengkuh ieu teh. Kieu salaki datang ke rengkuh geuning bapana sumping. Nya mah aduh bapak bangunan capek. Lu ate ke saoprot copot jimpo usapan tarangna. Cicing loto ka seserian tenang. Usapan ge calik copot sukuna, laan sapatuna, koroskeun kaos kakina. Ulah coba cek ibu teh, bau tarasi, raikan duit kabeuki. Gek diuk leos cokot cai teh cai harang teu make gula. Copot hampuraan hapunten bapana teu ngangge gula. Sanes ku teu aya teuing ngan teu acan meser. Kumaha salaki minumna suruput 2 gelas kurang keneh nepi ka jiga nu amis eta cai sanajan teu make gula. Ternyata nu amis lain gulana, nu amis teh budi ibu ka salakina. Heeh. Kajian nu didikeun cai teh manis aing ngomong sesebret mah lieur. Usaha leutik barang lebok aya nu kieu wae diinum teh ku salaki karasa patra malik Pak nu pait lain patra malikna tapi nu pait teh budi ibu ka salakina beres dibere ngaleueut tuntun ku ibu cekelan leungeunna suntangan ka salaki teh leos ka jaman bapak beli bade ibak cai haneut sayogi cai tiis terus nyampak kunci ku ibu di luar cicing ibu juga satpam di luar PC lain momotoran ka hirup teh.
beres mandi siapkeun sarungna bikeun sajadahna bikeun kamejana bawakeun kopeahna mangga bapak netepan heula dapul salaki salat ibu nungguan di tukang geus salat kulibat ibu ka hareup sujud dina lahunan salaki bapana capelung saya putuh nuh geuning bapak melaan jisim abdi hapunten tilu susut rambut teh harap saya pas dampal kitu atuh pamajikan nu hade mah ngan ieu ceramah teh jero teuing ditepuk dina kijib lagi eueuh nu kitu di dieu eueuh asli nu aya ge lamun salaki datang teh geuning jukieu menang duit teh mereka mah salaki teh boro-boro make mantong galah geus capek tapi ibu ge dek berperilaku gitu ka salaki teh ka salaki nu kumaha heula salaki nu kumaha salaki nu ngarti kana kahayang pamajikan hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon hayang nurut contohan hayang geulis dandanan hayang jongjon rasikoan tah salaki eta nu kudu berhak ku ibu disanyung. Ieu mah ai sare hayang jeung nu seungit ai mandi ku sabun ganu. Oh, gua asa ngeukepan doma Garut. Ari ka pamajikan kita geulis ai lipstik dicokelan ku Billy. Budak mah geus ipis teh deui. Aduh, anjir geulis kalau ka jiga tukang melakabu. Bari hakikat hidup maneh. Mun punten ya, bisi di dia aya urang parawan hideung entong mah kejeng digluwang diglowing. Mau kejeng bomot di bodasan, buuk di beleunan, untuk di pagelan ibeuheung hideung. Mun mami duit di jalan ngomongna rezeki anyar seuleuk cik mikir. Teu kudu komo halus geus alus, pake jeung dikerok sagala. Halus-halus kerok ganti ku patlot rekod. Balik pengajian pasea jeung salaki nah leungit hiji meungeus tarimakeun hirup peuting kudu riweuh ngarti ya sing alus tak salaki nah apa akan Isra kalau dang rajaban teh tilu anak alus ka enung bapak pamajikan alus ka salaki tatangga alus jeung tatangga sakitu we amal bener ladang Isra anak alus ka enung bapak pamajikan alus ka salaki tatangga alus jeung digoda we geuning kamari ku politikan anu Anies asa pang Aniesna nu Prabowo asa pang Prabowona nu Ganjar Pranowo asa aing pang Ganjarna aya cukurin teh pernah panggil tatangga geus sanes panggil teh lieur kitu bekat padahal politik malah yang kudu kitu Prabowo ayeuna geus jadi jug telepon kudu pendukung Pak Presiden di sini ada yang meninggal hayang dipantah dieukeun jawaban Pak Prabowo sorry ye coba Ustaz ngeudeukkeun Pak Ustaz aya nu maot pasti eta mah cek Ustaz oke gas kata sing hade mah jeung dulur sing alus mah jeung baraya ibu maot nu tahlil dulur teu mungkin Prabowo goyang gemoy ka dieu ampun Gusti Isra ka enung bapak punyeun kaalusan kapal Isra ka salaki ku hormat ka salaki Isra ka tatangga ku tilongok sabab Isra teh ti masjid ka masjid toongna masjid zaman Nabi dijadikeun alat media pikeun nyuburkeun jelema di luar masjid Abu Bakar kunaon si fulan teu datang kumaha Abu Bakar udur ya Rasul kumaha Nabi urang longok yuk bring di masjid ngalongok nu gering jeung ai nabi nu gering teh lain jiga urang nabi mah ditanya naon nu karasana digebruskeun duitna tuluy didoakeun babari cageurna sabaraha poe anjeun gering ceuk nabi 3 poe geus ka dokter parantos siap sabaraha 300 ceuk nabi geus tong loba dongeng tah ku kami digantian mana nu karasa ieu ya Rasul dekul ku nabi didoakeun lahir ya dibere duit batin didoakeun isuk jareng-jeng coba yuk umatna nu geuning dari kitu bejana kades geuning anggur ades bejana kades geuning ceuk kades teh nya sabaraha poe 3 poe terus ka dokter parantos biar sabaraha 1 juta kumaha ceuk urang sing kuat sing sabar keun bae keur diuji teh ku alokeun bae si eta ngomong kitu mah RT ge bisa haeun kumaha ceuk Pak Kades lamun teu goreng sangka
dina pakades keur amak waduh si eta ngomong jeung ji perlu kaya kasaeun da kumanehna. Nah ada balik na pakades teh jeung tete RW yang geuring. Kades dendam RW bejana geuring. Cek RW teh sabaraha poe 3 poe geus ka dokter arang tos biar sabaraha 1 juta. Heuh sing kuat sing sabar keur bae diuji teh wae akur. Wah assalamualaikum nah da beres cager teh gara-gara lu teh artina aya nilai coplok ti Kangjeng Nabi. Nabi memerhatikeun nu geuring lahir batinna, urang mah jujur kana geuring teh bisa merhatikeun lahir hanya sebatas batin ku ngadoakeun wungkul. Bener? Yes. Caritana urang teh pewaris para nabi, caritana urang teh Isra Mi'raj nabi. Mana bukti nabi aya di urang teh heuh nya. Nabi kehidupanna 65 tahun. Akhlak tiletik nepi ka kolot Pak, akhlakna luar biasa. Coba lamun urang ngagugu Nabi, mana akhlak Nabi ayeuna awak urang? Heueuh ye. Nah, Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, urang mah jalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi dae, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina goreng jeung inung bapak jadi hade. Hampura deuk tahajud unggal peuting, deuk duhaunal poe, deuk maca kitab nepi ka lada, deuk ka masjid mineng, pangajian terus-terusan, pabaeud-baeud jeung ngaran inung jeung bapa, Allah nolak salatna, Allah nolak ibadahna, Allah nolak saungna, sapandang inung bapa jadi hate ku perilaku anakna. Well. Mata payah nanya mimbar ieu budak ABG ieu. Ulah hanya sebatas dijieun status Facebook atuh. Oh, I love you, sayang mama. Mama wadah ge caduk maneh mah teh. Lain budak saha. Baru budak ibu mah. Kakara Mi'raj teh naik. Keur Nabi Mi'raj teh naik. Naik naon ari Nabi? Naik ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Keur umatna naik naon? Naik derajat. Deuk teu naik derajat kumaha umat Nabi Muhammad lamun tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina goreng jadi alus panaik derajat. Nabi naik ka Sidratul Muntaha deuk tepung jeung Allah, maka urang ge umatna kudu tepung jeung Allah. Di mana urang tepung jeung Allah? Dina ibadah salat. Nabi tepung nepi ka langsung jeung Allahna, urang mah tepung jeung Allah teh dina ibadah salat. Maka kado Rajaban adalah salat. Sok tepungan Allah rumah sa ibu gesuk tepungan al-kohor, rumah sa nyieun dosa tepungan asar nyieun dosa tepungan maghrib nyieun dosa tepungan isya nyieun dosa tepungan deui subuh. Tuluy tepungan Allah Allah mah seneng we jelema nu loba nepungan Allah. Di mana eta? Dina salat. Naon atuh fungsina salat? Tanha anil fahsya wal munkar. Salat nu mana eta? Shalu kama raaitumuni usolli. Salat anu saperti salat urang, saperti salatna Nabi. Lain usolli teu usolli, lain kunut jeung teu kunut, tapi salat urang seperti Nabi. Jadi artina Nabi salatna make akhlak, maka urang ge salat kudu make akhlak. Mun takbir Allahu Akbar, lamun ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maka hakikatna ruku teh kudu mampu ngaragangan batur, ngajieun batur, ngahargaan batur. Tuh, pan guru di Jepang kan. Bahasa Jepang modelnya lamun ruku teh pan. Kali gata garabae, hai. Pintarnya bahasa Jepang. Kali gata garabae, hai. Ah, hai di dinya teh ngahargaan. Jadi lamun bener bapak sok ruku, kuring sok ruku, hayu atuh urang silih harga. Tapi kadang-kadang urang mah ruku dipigawe, tapi bubar ti masjid tara bisa ngaragangan batur. Weh. Bacaan salatna akur jeung Nabi inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati, bawakan alam hirup alus bacaan kudu alus tapi wir urang ka batur teh lain bubar salat nganyerikeun batur ngahina batur ngagibah batur ngopat simuat batur. Salat teh mana nu keur dipigawe greget da beres salat kadang-kadang batal deui geuning. Ai keur salat mah wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wah nepi keur salat mah nah ibu bar salat bibir dipancar deui. Lamun bener bapak sholat 5 waktu bawa karena alam 24 jam, maka sholat 5 waktu modal hirup ke 24 jam, maka tempo dalilna awal ma yuhasibu as-sholah.
Nu pertama dihisab ku Allah adalah salat, lamun salatna alus, amal nu lainna alus. Deuk teu alus kumaha? 5 waktu dipake modal 24 jam nya pasti alusna atuh. Aya urang mah salat di alus-alus ngan bibir kurang alus. Bener. Aya nu teu pangaosan jeung nu pangajian kadang-kadang alus nu teu datang. Nu teu datang ka dieu mah teu ibadah. Ibadah naon? Keur ngadenang salakina penting ieu. Terus bapak terpercaya aja bubar saurang tak om di ayeuna ibu datang ka dieu hiji nengko kuring dua ngopingkeun kuring tilu isuki bisa jadi gujur ngomongkeun kuring coba ieu tilu teu datang ngomongkeun urang nya hoge henteu mata nilai ibadah mah karena ieu mah karek cangkang heeh tuluy geuning dina salat aya assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca naon simbolna dina kahirupan katuhu simbol ka alusan kenca simbol ka gorengan lamun bener ibu nyokok jeung nyuku ka Kanjeng Nabi iraha Nabi benci kana mika benci iraha Nabi ngewa ka jelema nu ngewa tapi Nabi mah jujur Pak cinta ka jelema ngewa nyaah sanajan dirina diladek jeung dicaci nari umatna adik geuning geudeutna heeh nya tak kata diuji aku Allah sholat ibu tuh salaki bege peta dodol salaki bege ibu tuh kudu anggar sholat lain sholat acong-acongan wungkul lain sholat takbir wungkul lain sholat atahiyat wungkul bawa kelakuan sholat di luar sholat assalamualaikum kakatu assalamualaikum kenca katuhu simbol kealusan kenca simbol kegorengan kekeh ibu tuh kudu ngadoakeun mah alus kanu alus doakeun alus nu goreng ge doakeun mah kudu salaki beger nah doakeun ya Allah layahkeun hatena leureuskeun dirina uihkeun buah kacintana ya Allah uihkeun da abdi teh nyaah ka caroge abdi ulah nepi ka kapoekan ya Allah caangan caroge abdi ku ilmu anjeun ku hidayah anjeun tah eta salat iya makanya tah salaki beger memang ngadoa Pak tapi ye si doana ya Allah kondarang di jalan mun keur bawa motor sing tabrakan lamun duitna beaku pelakor sing kabeli wow kata sholat nepi ka kitu-kituna sholat urang bener ya eta teh sholat dina kahirupan nu kadua sholat nabi teh opat syariat torekat hakikat makrifat wah geus moal nepi urang sholat syariat ragana nabi takbir urang da takbir nabi ruku urang ruku nabi sujud urang sujud nabi tahiyat urang tahiyat raga masa dua ka salat tapi hiji nu teu akur nabi salat torekat teh jiwa urang jiwa gitu datang dina salat nyaan teh maca istighfar wae ge urang mah teu ingat karena dosa astagfirullahaladzim nabi mah lain kigituan nyebut istighfar teh bari ceurik nah inget karena dosa umatna nari urang anu ku nabi dipangmentakeun hampura teu eling-eling karena dosa jadi istighfar nu mana nu keur dibaraca hanya hafalan lain amalan salat jiwa hadir pan ibu teu hadir salat teh Allahu Akbar jebret hujan sesueueun ingat bapak geus sarua Allahu Akbar jebret hujan manung kana can dijalitan jiwa teu datang nu katilu rasa disebut sholat secara hakikat rasa jadi nabi sholat nama ke rasa batur rasa urang jadi batur jadi urang bingung batur bingung urang maka nabi ke sholat numpang pertama ditanya saha anu lapar ku nabi dibere saha anu teu boga imah ku nabi dipanggieunkeun saha anu yatim kadieu kumpulkeun ku kami dibiayaan inilah sholat nabi urang mah anjeer can nepi ka dinya lurah well tapi kan bener Pak sholat urang nepitan ka dinya nepi ka nabi boro-boro mah kaum mukmin boro-boro kaum muslim Yahudi sekalipun di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong satiap geus salat subuh menta tuangan Aisyah kadikeun aya dahareun ceuk Aisyah kamu saha ya Rasul Yahudi nu lolong ceuk Aisyah nah ya Rasul pan itu mah Yahudi bari lolong kumaha bahasa nabi Islam barang bere tong pilihan sarua beuteungna malah pareun keren urang mah boro-boro ka Yahudi anu lolong jeung umat Islam ge sanes Iwan Abdi eta kajian setengah paeh diantap we anjeun aral atuh da kerennya nabi mah bawa pandi antara dicabak heula pat serap nih dicabak heula patuangan Yahudi nu lolong teh lapar anjeun lapar deudeuh teuing haus cokot
dibikeun kana lambeuna suruput dihuapan ku Nabi eta kunyaan Nabi ka Yahudi lorong geus wareugeun kumaha cek Yahudi anjeun teh pemuda alus nantong deukeut jeung Muhammad teh tukang sihir Muhammad teh jelema teh beres Muhammad teh oknum eta lamun bapak barang beres tuluy tatangna mungkin bapak dicabok jeung Nabi mah henteu leos hampurannya cenah kuring rek balik heula mah cenah pemuda 15 tahun Nabi minta dahareun 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu nolong maot ka Nabi Muhammad tanya umatna ieu lamun ibu barang bere ka tetangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal isu iya mau balik ibu iya sejarah Nabi aing mana pan sejarah Nabi mau dicaci dihina 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi 15 tahun oge dicaci ku Yahudi tak ieu umatna lamun ibu barang bere ka tatangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal si tardas hate sugan tanya kuring eta teh bebengok maneh lamun kuring barang bere ka tatangga ngomongkeun kuring odok pak deuk mere deui ngan deuk dicampur jeung baygon enrin ku aing oh mah artina hate urang lain hate Nabi katempo kelemahan urangnya Nabi teh ngantunkeun Nabi teh jarak sapoe Yahudi ku gurilingan kamana pemuda nu sok mere kadaharan ka kuring kamana anya cang tiap lemur di teteangan eta pemuda nu sok tuangan padahal Nabi teh maot panggih jeung Umar bin Khattab ceuk Umar ieu mangkeluk nu ngaledek Nabi kuring cekek ku aing pan Umar mah gede amok Aisyah kadekeun dahareunna gini kata dahareun sok calana dilolotkeun kabeh ku Umar lop ngoceh apa beri ongkekeun saha anjeun dan nu biasa mah lain jeung dilalapkeun kieu kadaharan teh nu biasa mah ditatap jeung diusap ditanya lapar jeung teu kakara dihuapan ieu mah janji geblus kana baham dicarekan kumaha ceuk Umar da kuring mah lain nu biasa nasaha anjeun Umar aya nu biasa Muhammad nyurucun cai panon Yahudi sujud harita keneh nangkep ka Umar ya Umar anterkeun kula ka kuburan Nabi kuring deuk asup Islam lebet Islam Yahudi anu lolong lantaran akhlak Nabi karena luar biasa paingan batur ngewa ka urang da umur piang ngewa well ya eta kerajaan teh abot lur eta tahu satudang tuling kana utara ge da urang ge nu osok eusina mah teuing teh heeh ya rasa salat teh make rasa tong nyewa kanu salah tong resep kanu bener kudu cinta ka jelema nu cua tong ijid kanu jelema anu dikaruji jadi lamun disimpulkeun mah jelema nu sok salat teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu utara sok anjing lakukeun seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu teuing teuing kataekan teh moal oh geus pesimis nya moal seuri ibu saha boga mantan sok tong ngacung teh kecil lamun ibu boga mantan saroge baheula kumaha ibu ka saroge si Hani si Bebe moal aya salaki nu pangnyaahna keur bener mah ragrag talak deur pasehat panggih diulman jeung pakaleng-kaleng jeung maru eudeuk kana nyebut Bebe kumaha cek ibu aduh ujang hayu balik aya si Bagong eta mantan suami nyebut si Bagong jelema mah keun aku awah gingsir akur kan tah nu kaopat salat secara makrifat mah yang salat teh geus nyerenkeun sabeuleum geunjeurna ditilai teh ku Allah wungkul jadi jelema nu makrifat mah teu butuh ditilai batur teu butuh disanyung batur teu butuh dipuji batur jeung ibadah teh aya ngabeja-beja ka batur da makrifat teh ibadah teh antara urang jeung Gusti Allah mata hakikat ibadah mah urang jeung Allah teu kudu diumumkeun ka batur ungi mama tos tahajud batal nyai tunuh teu maka ciri tunuh teu nah aya naon ngaos ungi nyai sampai jam 2 batal ceuk ilmu makrifat mah nu kitu teh batal sodaqoh dia yang beri foto dia deuk batal pisan heuh geuning saha teh ibu nu kitu update status pas ditanya saha mak deuk tahajud OTW tahajud batal barang bere ka fakir miskin alhamdulillah barang teu santunan batal geus pengajian kieu OTW kanu Sumedang batal Pak
mata hararayang di urang memediaan naonan gituan asal diupdate dalin malaikat begitu patut nyumput buni dan saat gerak henteu katingali disebut ganda bramo tapak soak awan-awan tapak meri dina leuwih sanajan eueuh da bakal aya sanajan aya da bakal eueuh sabenerna tong eueuh-eueuh nu aya tong aya anu eueuh da hakikat aya adalah aya eueuh adalah eueuh ngeusan balik urang lain rameke alus mesti rameke nah dianggap kalau Jawaya disebutkan rameke bahaya lebih ke jam sabaraha ibu teh hah? Hayang lebih ke subuh opek we ibu sorangan urang kudu balik da buka pagawean isu sing sarehat ekonomina murah sing dibangkitkeun rumah tangga rusak sing disakinahkeun pala putra putru sing disoleh tur solihahkeun malahan anu rumah tangga keur pagujur sing dipaparin kamawadahan jeung kasakinah malah bandar urang sing tepung jaga deme lahir kalian tepung pinuh ku rahmat jeung pitulungna para ustad para kiai nu aya di dieu sing panjang umur sing karehat sing pararek milik sing dadeukeut rezeki bapak RW bapak RT bapak kades jeung kadusna sing paranjang yuswa kalayan yuswa anu manfaat mudah-mudahan Allah ngijabah kana pangabutuh jeung kahayang urang sakabehna sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hampura nu katedak luhur sahur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang billahi fisabilillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.